kelompok simpuring nu hade taya bandingna. Titiran manuk titiran, gapura manuk titiran, hayu urang sisindiran, hampura anu kasindiran. Mau nunggal poe kieu teh ngeunah hirup di kampung. Betah saguang drama. Drama mah di mana wae oge aya di kampung mah urang na wae eta mah. Kadang urang teu nyieun drama tapi asup kena jerona. Nu penting mah ulah jadi bahan carita batur we. Urang geus lila kieu nya teu karasa. Mugi kata robah-robah. Robah mah pasti, tinggal arahna. Nu penting mah tetep sarua di hadap jeung di tukang. Lamun kabeh jalma bisa kitu, moal aya masalah. Wah, berat bahasana. Balik kupat di Cibabat, dibungkus kudun jati, ngomong sobat, tetelannya bikin hati. Sora cai kieu mah nenangkeun. Heeh. Ngalir wae, teu nyimpen naon. Siga omongan nu nyesa di mana-mana, Kadang mah orang tara mikir panjang. tapi nu kadenge bisa mikir lila. Teu tadi asa aya nu beda atau abi ngumpul nu ngarasa. Ah, meureun keur carape. Tawa aya nu teu sarua. Lamun aya nu hoyong diomongkeun, ulah disimpen sorangan. Teu kabeh kecap nyaman diomongkeun di hareup. Kadang mah leuwih gampang keluar pas eueuh nu dituju. Lamun kecap bisa keluar di tempat sejen, nah teu bisa di dieu. Kurang sok ngerasa aman ngomong di tukang padahal resikona leuwih gede. Sabab nyeri teh lain pas diomongkeun tapi pas nyaho. Aya hal anu geus aya lila dina pikiran anu. Meuli cau ka pasar, moal pohon diharap kos anu sabar, di tukang ngomongkeun batur. Cobi carioskeun. Kadang abi ngarasa maneh sok asa katingali pang bener mah. Teu nyangka bakal nepi ka denge ku maneh. Dan upati bener-bener ngomong langsung. Aya kuda di Cikubat, Bumpat tadi ka Ciherang. Aya nu siga sobat, Bumpat nila ka kurang. Jadi salama ieu karasa tulus teh teu salawasna kitu. Abi teu masalah dikoreksi tapi meureun abi salah milih tempat keur cerita. Kurang sadayana boga salah. Tapi teu sadayana milih jujur. Di tempat anu katingali tenang, kadang aya kecap nu teu kadenge tapi cukup pikeun ngarobah sagalana. Saninten buah saninten dibawa ka parapatan. Hapunten abi hapunten sabudaya kala